Bismillahirrahmanirrahim. Manga lajeng kending ngalogat sarah kitab Sulamut Taufik tina channel YouTube Abu Napisah. Patajibu mangka wajib naon hadihil purudu ieu pirang-pirang salat fardu al khamsatu anu 5 itu purud pi auqatiha dilakonan dina pirang-pirang waktuna itu purud ala kulli muslimin ka saban-saban jalma anu Islam. Ae walau pima tegesna sanajan kabuktosan itu purud eta dina perkara mado anu geus kaliwat itu ma payas mulu mangka ngurung itu kuli muslim al murtada kajalma anu murtad baligin tur anu baleg itu kuli muslim akilin tur anu berakal itu kuli muslim tohirin tur anu suci itu kuli muslim an haidin tegesna tina haid wa nipasin sareng tina nipas payah rumu mangka haram naon takdimuha ngaheulakeun itu salat ala waktiha manderikeun waktuna itu salat bal walatasihu balik ta henteu sah naon tilkal purudu itu pirang-pirang salat fardu. Wayah rumu sareng haram aedon deui naon takhiruha ngahirkeun itu salat anhu jauh tina itu waktu an waktiha tegesna jauh tina waktuna itu salat li ghairi udrin karena henteu aya udur amma takhiru anapun ari ngahirkeun salat li udrin karena aya udur palayah rumu mangka eta henteu haram itu takhir. Wadhalika sareng ari itu udur eta imma linaumin pada ugah karena sare idalam ya ta'ada di mana-mana teu bisa malawanan ieu jalma bihi kana itu naum aonisyanin atau karena poho idalam yansya di mana-mana henteu cukul itu nisyan antaksirin tina lalawora. Pal wajibu mangka ari anu wajib biduhulil wakti kusabab manjing waktu eta ahadu amroeni salah sahijina dua urusan imal fa'li pada ugah wajib migawe wa imal ajmi sareng pada ugah wajib ngajam alal fa'li kana migawe bil wakti dina waktuna walayak pi sareng teu cukup hu kaitu kuli muslim naon al ajmu ngajam ala mutlakil fa'li kana ngamutlakeun migawe fil huruji dina ngaluarkeun minal ismi tina doraka fa ilam yaf'al tuluy lamun henteu migawe itu kuli muslim walam ya'zam sareng henteu ngajam itu kuli muslim alal fa'li kana migawe fil wakti dina waktuna asima mangka doraka itu kuli muslim wa amma ida azama sareng anapun di mana-mana ngajam itu kuli muslim ala dalika kana itu fa'lu summa mata tuluy maut itu kuli muslim lam yakun mangka teu kabuktosan itu kuli muslim eta asian anu doraka ida lam yahruj di mana-mana henteu kaluar itu kuli muslim ha kana itu salat an waktiha jauh tina waktuna itu salat al mahdudi anu dibatas itu waktu ator paeni dina dua tungtungna wahada sareng ari ieu lam yakun asian eta malam yuhbir salagi henteu ngabejakeun hu kaitu kuli muslim saha maksumun jalma anu diraksa bimautihi kana mautna itu kuli muslim bil wakti dina waktuna wa ila sareng lamun henteu malam yuhbir palayak pi mangka henteu cukup itu ngajam hu kaitu kuli muslim. Wahadal ajmu sareng ari ieu ajaman eta khosun anu tangtu
palayak pi mangkah henteu cukup anhu ka itu kuli muslim naon al ajmu ngajam al amu anu umum itu ngajam wahwa sareng ari itu ngajam eta al wajibu anu wajib alal mukallafi ka jalma anu mukallaf indal bulugi dina nalika baleg bi aya zama ku secara ngajam itu kuli muslim ala fa'lil wajibati kana migawe pirang-pirang anu wajib watarkil muharramati sareng ningalkeun pirang-pirang anu diharamkeun wa mahalu dalika sareng ari tempatna itu lam yakun asian eta fi sholati tetep dina salat amma fil haji anapon ari ngajam dina paklu dina munggah haji paida mata mangka eta di mana-mana maut ieu jalma tabayyana mangka narima jelas naon isyanuhu doraka na ieu jalma min akhiri sinil imkani tina akhir pirang-pirang tahun imkana munggah haji li anna waktahu karena sanyana waktuna itu haji eta al umru saumur apada maedah kendalika karena itu kaul amma fil haji saha atiyatu syekh atiyah pa intoroa tuluy lamun anyar datang ka itu kuli muslim naon maniun anu nyegah kahaedin sapertikeun haid au nipasin atawa nipas au jununin atawa gelo au igmain atawa sakalor au syakarin atawa weureu au ridatin atawa murtad ba'dama dina sabadana perkara mado ngaliwatan min waktiha tina waktuna itu salat ai salati tegasna salat naon ma perkara yasa anu nyukupkeun itu maha kana itu salat bi akhoppa mumakinin kalawan pang enteng-entengna anu ngongangkeun watuhriha sareng dina susucina itu salat watuhriha sareng dina sucina itu salat linahwi salsi nisbat sapertikeun jalma anu lara beser mimma nyatana perkara layasihu anu tesah ma'ahu sartana itu ma naon takdimut tuhri ngaheulakeun susuci alal wakti manderikeun waktuna salat katayamumin sapertikeun tayamum wa tuhril mustahadoti sareng susucina awewe anu istihadoh lajima mangka misti huka itu kuli muslim naon kodo uha ngodoanana itu salat ma'a pardi qobliha ma'a pardin sarta salat pardu qoblaha anu tetep itu pardu samemehna itu salat yen sholaha lamun pantes itu pardu li jam'atin pikeun di jama ma'aha sartana itu salat au adroka atau manggihan ieu jalma qodroha kana ukuranana itu pardin li annahu karena sanyana ieu jalma eta adroka manggihan ieu jalma min waktiha tina waktuna itu salat ma kana perkara yumkinu anu kongang pihi dina itu ma non pakluha migawena itu salat palayas kutu mangka henteu gugur itu pardin bima ku perkara toroa anu anyar datang itu ma ba'dahu dina sabadana itu waktu wadzalika sareng ari ieu palayas kutu eta binisbati tetep kalawan dinisbatkeun lil jununi pikeun jalma anu gelo ida kana di mana-mana kabuktosan itu junun eta mutakotian anu pegat-pegat eureun jadi gelona wastagroko sareng meakeun itu junun waktal ula kana waktu salat anu kahiji watoroa sareng anyar datang itu junun pisaniati dina salat anu kadua
ba'da mudi zamanin dina sabada ngaliwatna waktu yasa'u anu mahi itu zaman as-sholataini kana dua salat wala yajibu sareng henteu wajib ma'aha sartana itu sani naon ma perkara ba'daha anu tetep itu madina sabadana itu sani wa in sholaha sanajan pantes itu ma lijam ihi pikeun ngajama na itu ma ma'aha sartana itu sani pa in soha mangkalamun sah naon takdimu tuhrihi ngaheulakeun susucina itu ma alal wakti manderikeun waktuna salat kawudu'i rofahiyati sapertikeun wuduna anu ngeuneunahan lam yustarot mangka teu disyaratkeun naon idroku qadri waktihi manggihan kana ukuran waktuna itu wudu liimkani takdimihi karena kongang ngaheulakeunana itu wudu alaihi manderikeun itu salat amma ida lam yudrik anapun di mana-mana henteu manggihan ieu jalma qadro dzalika kana ukuranana itu waktu pala yajibu mangka henteu wajib itu qadro li adami tamakunihi karena henteu kongangna ieu jalma min fa'lihi tina migawena itu ma wa idas tagroko sareng di mana-mana meakeun naon asoba sifat budak awil kupru atawa kupur al asliu anu asal itu kupur waqtal awali dina waktu salat anu kahiji sumazala tuluy ilang itu soba fi waqti saniyati dina waktu salat anu kadua wa mado sareng ngaliwat naon miqdarus sholataini ukuran dua salat pakot ngan sakikituna sumatoro tuluy anyar datang naon nahwu jununin saumpama nagelo min haedin nyatana head au goerihi atawa salianti itu head wajaba mangka wajib naon kodo uhuma ngodoanana itu sholatain in amkana lamun kongang huka itu jalma naon takdimu tuhrihi ngaheulakeun susucina ieu jalma apada maedahkeun hukana itu kaul saha al-Qurdi Imam Qurdi walau tawalat sareng lamun ngalilakeun saha al-mar'atu awewe salataha kana salatna itu mar'ah pahadot tuluy head ieu mar'ah piha dina itu salat waqad mado sareng nyata geus ngaliwat minal wakti tina waktu naon ma perkara yasa'u anu mahi itu maha kana itu salat lau khufifat lamun dientengkeun itu salat au mado atawa geus kaliwat lil musafiri pikeun jalma anu nyaba min waktil maksuroti tina waktu salat anu dikosor naon ma perkara yasa'u anu mahi itu ma rakaataini kana 2 rakaat lajima mangka misti huma ka itu mar'ah sareng musafir naon al qodou ngodoan salat nakola nukil hukana itu kaul saha al-Qurdi Imam Qurdi an Sahril Raudi tina sarah kitab Raud au zala al-mani'u wallahu a'lam bishawab.